kieu geura. Barabat si Kojot teh nyaritakeun pangalamanana atuh meuni bungaheun Ilyas teh hatena anu geus reueuk ayeuna cahaya deui. Lir pepedut anu katabak angin ilang sirna leungit kaganti ku alam padang nerawangan. Cang bulan 14 ngabulungbung gede harapan. Iya eta teh Kang. Ih, ari Ujang, pira ku akang ngabohong Jang. Pokona mah sip we lah. Nek usi daekeun nemoan Ujang. Nya nemonan Ujang. Jiga-jiga kumaha Kang? Jiga-jiga kumaha Kang? Mana sarannya? Kang dongger ya tuh Kang. Sabar atuh Jang. Tidak akan lari gunung dikejar aja. Gerak kumaha Kang? Jiga-jiga nu atoheun pisan puguh oge. Cek si Kojot bari ngacungkeun jempolna. Liang ilung Ilyas rebeh bunga anu taya papadana. Eta kumaha Kang? Wauheun ka kuring wauheun. Atunya wauheun. Malah hayang buru-buru tepung cenah. Jika nama sip lah moal gagal Jang. Nya eta teh Kang. Itu gara si Ujang. Pira ku teu percaya ka Akang Jang. Si Kojot meuni muncereng da eta Ilyas kawas anu teu percaya. Pokona mah kieu Kang. Bieu teh kuring tas katulungan. Katulungan kunaon Jang? Hampir bisa nangtung. Baru handeueul. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat. Meniasa digirihan kuhinis Kang. Bebende dikawin batur tuh dah. Ilyas ngusap dada bari ngalengis. Alah Jang, sok epes merki itu ari naon-naon teh. Ulahan deul ulahan jakal Jang. Malah mah kudu muji syukur ka pangeran. Teu hasil kalanceukna bakal menangkeun adina. Wah Jang, hebat Jang cek Akang mah. Alah batan lanceukna gelis teh. Jang. Si Kojot pepeta muji setakar kebek ka Nyi Usi. Ulah sok ambibita ari kanu keur lieur teh Kang. Ih Ujang mah teu percaya wae. Hayu urang buktikeun Jang. Gelis mana Nyi Utari jeung Nyi Usi. Kade salah dina menteuna sabab nu dangdan setakar kebek jeung nu basajan beda cara menteuna Jang. Ulah kabobodo tenjo Jang. Hayu urang ka ditu ka hareup. Ayeuna mah Neng Usi keur midang nyuguhan para tamu. Hayu mengpengker nyuguhan para tamu. Hayulah hayu yuk. Ilyas menigiak harita keneh terus indit kawas tadi seseleket deui ka jalma rea. Lila gok ka hareup jen ngajanteng. Si Kojot olohok. Ilyas mencorong kanu keur nyuguhan para undangan. Nundaan kadaharan kana meja nu ngaberes hareupeun panggung. Tuh Jang tingali Jang. Tuh Neng Usi tuh. Si Kojot harewos bojong bari nunjuk. Ilyas ungguk manehna teu nembalan tapi dina hatena ngabenerkeun kana omongan si Kojot. Tetela Nyi Usi ge teh eleh cahaya gelis manis bijil sari. Cacakan dangdan basajan henteu satekar kebek kawas panganten malah geus dipastikeun gelis aslina da lain pupulasan meunang ngareka-reka. Percaya Jang, percaya Kang, percaya. Sugan teh tekebat nyarita kalah rumenghap. Panon mencerong ka Nyi Usi nuker nundaan susuguh kana meja tamu. Si Kojot nyerenge sakapeung Noel ka Ilyas anu colohok bengong kataji kunu gelis kagendam kunu lenjang mojang manis anak Bah Tarwi. Mangges Jang bising ke teh sono. Tila nenjo teuing mah. Hayu bijil deui urang tungguan deukeut tangkal asem yuk. Ayo yuk cek si Kojot.
Si Kojot ngajak Indit. Ilyas ada hararese tadi nama. Tapi akhir nama nuturkeun ke si Kojot. Bijil deui tina lautan jelema. Keur kitu jelengung gong ditabuh sakali ger nu lalajo surat. Nengnong sora bonang patembalan jeung gamang. Disusul ku sora goong kendang rebab bereng weh kabehan ditabuh. Nu lalajo beuki rame suratna ting saruit bakat ku atoh. Wayang tereh di mimitian. Dar pepetasan disusul ku sora tutunggulan atuh beuki rame we harita teh nu lalajo moyeg ti tukang mereg kahareup jelema pajajal-jajal budak ngocek sukuna katincak bakyak indungna jajerewetan tapi teu lila cep jempe deui gamelan teh sora goongna ngandung aweuhan nayaga caricing deui leungeunna teh pakupis kawas tadi jung aya nu nangtung ngong biantara ngawakilan Saibul Hajat rengse nu ijab kabul disusul ku sepuh ku punggawa desa jeung ku kapala keamanan geus kitu mah torok-tok kidalang nakol cempala dituturkeun ku sora gamelan ger atuh nu lalajo teh surak deui ngaguruh ambal-ambalan sora sindena halimpu nu lalajo beuki tarik surakna lantaran nu lalajo teh aya nu resep ka sinden batan kawayang nu diimah ting torojol hayang nenjo sinden nu ngawih bari main mata tukang alok sarua sebutna nya dina kaayaan kitu Nyi Usi inget kana janji sok nunda baki tuluy rurusuhan muru keluar batur mah pahibu teh ngadeukeutan panggung manehna mah kalah kabijil ti imah muru katangkal asem anu teh jauh ti imahna ayana di sisi jalan. Aya kitu Kang Ilyas teh. Mun eueuh teh handeueul. Kitu ceuk hate Nyi Usi bari terus lempang salungkar salingker teh aya anu nyahoeun. Tekung silila jog anjog kanu dituju ari breh aya nu ngajentul duaan. Katembong kalemengna wungkul tacan pati sidik ongkoh kahalangan kurung kuncau. Reug Nyi Usi eureun luak lieu kawas anu sieun kanyahoan ku kolotna. Jejantungna rada ratug deg-degan hatena seseredetan aret kanu duaan can wani ngadeuketan bisi lain si Kojot ngan untung harita teh kaburu aya nu nanya eta teh Neng Usi sora si Kojot malah terus nangtung mohon Kang eta saha Nyi Usi hayang yakin nuhun atuh Neng ieu pun engkang ye pun Kojot tapi tara Pak Kojot da beres akang mah ya atuh ka dieu ieu aya aden ngantosan ye ieu aden ye ngantosan ye ceuk si Kojot nyebutna aden ka Ilyas teh jeletot Ilyas nyiwit kana pingping si Kojot da pedah disebut aden gurubug si Kojot ngagurubug kunaon Kang iya Neng bade nangtung ti soredat rada leueur ye rupina mah Pak Kojot teh panginten cek si Kojot bari nahan pisirieun geus kitu mah Ilyas nyampeurkeun ka Nyi Usi reug eureun hareupeunana memeh nanya melong heula hayang sidik kana rupana hanjakal teu sidik da poek ieu teh Nyi Usi cek Ilyas sumohon abdi pun Usi dupi salira teh saha Nyi Usi malik nanya can wani deukeut asa-asa keneh da poek pun akang ieu teh pan akang ieu pun Ilyas teh sumuhun nepangkeun Kang kumaha damang Kang damang Nyi Usi meulaan ngajak sasalaman gep duanana pacekel leungeun meuni pageuh jajantung Ilyas ratug malah mun beurang mah katara meuni beureum si Kojot nyerengeh seuri malah terus nyarita Den sanes bede ngagalih rokok teh Den nya Kang jung pangmelikeun nya ieu duitna ieu Ilyas ngodok saku nyokot duit song diasongkeun ka si Kojot sabada nampan duit leos Indit bari nyerengeh malah ngupat dina hatena moal meuli rokok namah da boga keneh kitu hayang bari nyingkah we ngajauhan bisi ngaganggu nu rek patali janji kitu cek gerentes si Kojot las teka tenjo dileg-leg ku poekna peuting
sora gamelan teureun-eureun nulalajo beuki noyek biasana dina mangsa kitu teh sora jangkrik sok reang patembalan sora cihcir jeung londok patarik-tarik tapi harita mah kasilap ku sora gamelan kalindih ku sora sinden bentang baranang langit lenglang lampu patromak ngemperai damar sewu ngagebur haseupna mulak kaluhur harita Ilyas Samarampa rek ngomong karagok kumaha heula mimitianana antukna eleh deui wae kapiheulaan ku Nyi Usi nu memang sonoeun pisan deui. Kang, palih dia calikna yuk supados nenggang ka wayang. Nyi Usi ngaragamang kana leungeun Ilyas atuh Ilyas asa di jalanan. Oh mangga terus lempang gek diuk dina batu ngarendeng pagegeye panon melong ka panggung lapat-lapat ka ciri wayang ngajajar kasorot ku cahya lampu henteu ari sidik pisan mah darada anggang. Usi moal yeusel ibu bet ngarlas ka dieu mangkaning nuju nampi tamu sanes. Moal naon da teu ningaeun ongkoh tamu tos dileueutkeun kantuna rongton ayeuna mah cek Nyi Usi dari anak ker panon melong ka wayang tapi pikiran nyantel ka Ilyas. Mohon atuh hari kitu mah akang bingah Usi kersana pangan ka akang puguh isina mana taku akang teh nguping wartos yen tuang rama kagungan damel akang mah teu lol isin ayeuna we ka dieu sote katajiku kusaha Kang sumuhun katajiku Usi. Bohong ku sinden pangintennya sanes kataji ku sinden mah moal di dieu atuh tos we di ditu dina panggung ceket tukang rebab. Nuhun atuh atur nuhun deui Kang nya kintunan parantos katampi cek Usi manehna ingat kana kikiriman ti si Kojot nu dibungkus gede matak panasaran puguh oge. Eta mah atur lumayan katampi pisan Kang katampi beki lila beki wanoh pisan antuk namah geus teu asa-asa deui uplek ngobrol duaan silih tempas bari silih sekelan leungeun Ilyas bungah anu taya papadana lantaran mojang nu jadi panyileukan berang peuting ayeuna bet aya gigireunana jeung anehna bet ujug-ujug nyantel padahal jonghok pisan mah karek ayeuna ngan duka kumaha Nyi Usi mah kawas geus apal ka Ilyas teh geus nyaho kana asal mulana ku anteng-antengna lat poho kana tugas Nyi Usi uplek ngawangkung jeung Ilyas poho kana kewajiban cul ninggalkeun pancen ti kolotna atuh harita teh bitia indungna Nyi Usi kototang koteteng nanyakeun rek nitah ka Usi jelemana eueuh. Nini kamana ari si Usi ti tadi teu katenjoknya kamana atuh cek bitia bari luak liuk tengah tongok keluar ari sini nih pok nembalan duka atuh nyai duka teu kajeng ku nini oge nah kamana anak-anakan teh kamana atuhnya batur keriweuh teh ieu mah teu beunang dipernahkeun nah kamana leosna atuh nongton panginten Bu nya meureun cing panganenganten si Ocim kamana si Ocim bitiah nitah ka Mang Ocim sina neangan Nyi Usi gancangna carita nu dititah teh teu talangke jurut turun terus meuruk ka hareup susuganan aya Nyi Usi sanggeus aya di hareup kabeng bahat ku wayang nu geus mimiti barijil nu keur ngigel teh emban ti karajaan Astinapura ngigelna bari ngabojeg ngaheureuyan nayaga ger nu lalajo teh surak Mang Ocim kalah ngajanteng nangtung panonna olhok lalajo poho we kana tugasna mah atuh bitia beuki keheuleuun koloyong kanggon leos ka pawon balik deui ka tengah imah lol katepas celuk-celuk ka Nyi Usi ya Allah ya Robbi eta kamana budak tehnya ku harianeun tapi eueuh nu nembalan nu digarawe jongjon ngajalankeun tugasna nu lalajo ge jongjon deui teu luak lieu nah kamana ari si Usi bet kelaras gitu budak teh atuhnya aing mah ari rek nitah teu ku hanteu ku hararese deui nya cek bitia kutuk gendeng bari garo-garo teh ateu naon ibuna meuni geus rame ari taun teh itu si Usi leungit
rek nitah rarese. Nu sejen we atuh ditah mah ulah ngandelkeun teuing budak keun bae hayang ngalaju meureun kudu nganyahokeun ka budak ngora. Heeh, da kitu tah diogoh ku bapana. Jadi we teu satuh kana tugas teu daek mantuan ka kolot ari taeun teh. Ih, Cek bitia ku kulutus bus ka kamar tekung silila geus bijil deui celuk-celuk ka Mang Ocim. Kalah ka ngalalap deui anu dititah teh tembol-embol. Nu disusul lapur nu nyusul kabur. Tung-tung namah bitia ditahan nu sejen teu pira ditah meuli rokok keur nyuguhan kolotna ti pihak indungna. Nu kakarak datang da jauh tapi ku eueuh nya Nyi Usi, ku eueuh na Nyi Usi bitia teh mitra tetep neuteuli asa diunghak ku anak anu teu satia kana tugasna. keun sia Usi. Cek hatena bari gek diuk emok nyang hareupan dulurna nu geus ngajemprak sila ti tadi bari ngagerenyem barang dahar. Ayeuna kacaturkeun deui Nyi Usi. Geus lila namplokeun ka sono ka Ilyas, ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun, nya akhirna tepi kana beutina ngobrol teh, tepi kana tujuan anu pokok. Usi, akang teh ngahaja hayang tepang, nepangan salira. Tah ayeuna tos laksana. Punten we bade sakantenan sumanggem mun peung aya kasempetan. Aya naon teh Akang? Nyi Usi penasaran hayang buru-buru nyaho. Bade tumaros kieu geura. Engkang teh ningali kembang malati. Nu nuju mangka kang seseungit meuni malabar. Matak lucu liwat saking, mata kabita. Engkang teh hoyong metik kembang malati bade dicaketkeun kana pangambung. Hoyong wareg nyesep angseuna anu seungit, hoyong caket, hoyong kacekel, hoyong kapimilik we pokona mah. Nanging inggis ku bisi rempan ku sugan, margi kembang teh mangkakna di lebet kebon. Di pager keneh teu acan katawis anu kagunganana. Engkang teh hoyong terang. Nah kembang anu mangkak teh atos aya anu ngahelaran, atanapi teu acan. Tos aya anu ngaku, atanapi teu acan. Upami teu acan, ku engkang bade dicaketan, bade dipetik, nanging upami tos aya nu kagungan mah engkang teh moal teras caket. Kitu cek Ilyas dari naker jeung bisa deui nyaritana teh. Nyi Usi imut ngagelenyu leungeunna nyekel pageuh kana dampal leungeun Ilyas, memeh ngajawab narik napas heula geus kitu pok nembalan. Kang, leres pisan kembang teh nuju mangkak Kang. Nanging eta kembang teh teu acan aya nu nyaketan. Bujang-bujang aya nu wantun nyesep madu sari kembang, ngahelaran oge teu acan. Siang wengi ngantos-ngantos nanging lebeng teu aya anu sumping Kang. Eta kembang teu acan aya nu nyesep, eta kembang teu acan aya nu metik. Upami engkang katarik kataji, aya manah mikanya eta kembang bingaheun pisan Kang. Kitu jawaban Nyi Usi nyaritana lancar tah asa-asa, malah dibarengan ku hate anu gumbira. Nuhun atuh ari kitu mah Nyai. Engkang titip ulah bade sumelang manah, isuk pageto engkang baris dongkap mipit kembang anu mangkak. Abdi janji kana diri nada panyaksi bumi langit Kang. Seja satya satuhu ngantos panutan anu bari sumping. Gap duanana silih cekel pageuh pisan. Dua hate geus patepung tatali asih geus matri pasini janji arek ngahiji. Ilyas bungah Nyi Usi ngarasa bagja. Ngong kadenge sora sinden ngahaleuang, laguna malati suci. Angin leutik ngahiliwir bentang baranang milu bungah kanuduaan. Dunia asa ngalegaan, jagat asa nu manehna. Keur kitu aya anu ngadehem.
disusul ku nu ngajuring kang ngadeukeutan horeng teh si Kojot nu ngahaja ngadeukeutan rek aya perlu ka Nyi Usi. Ilyas jeung Nyi Usi ngarenjag kawas keur anteng kageureuwahkeun. Di mana beli rokok teh Kang? Nalami-lami teuing. Cek Ilyas, api-api ngagarendeng padahal hatena mah bunga. Hapunten Den. Akang teh rada lami margi mese rokok di sisi palih kulon tuh. Jaba jalan hararese heureun ku jalmi. Cek si Kojot puguh ngaja ninggalkeun Ilyas sina duaan. Ih akang mah, mana rokokna Kang? Gampil rokok mah Den. Nanging ieu ye, akang teh aya beja nu kalintang pentingna ieu teh. Anu teu tiasa diengkekeun deui. Cek si Kojot hari weus-weus puguh we Ilyas jeung Nyi Usi teh reuaseun. Duanana merong ka si Kojot. Beja naon Kang? Beja naon? Kieu geura Den. Tadi teh waktos akang bade mese rokok, ngalangkung ka caket bumi Neng Usi. Ka kuping ku akang aya nu sasauran bangun anu bendu pisan. Barang ditaroskeun kanu jong nongton, mohon ditaroskeun kanu nongton saurna eta teh Ibu Tia. Ibuna Neng Usi kitu ta Den. Cek si Kojot bari pepeta malah terus nunjuk ka Nyi Usi. Lah, ya bendu kunaon Kang? Ilyas reuaseun. Saurna mah dedepeun dumeh Neng Usi teh aya di bumi Den. Malih mah ayeuna teh nuju ngutus Mang Ocim milarian Neng Usi lantaran bisi mata kumaha onam cenah. Makanya Neng Usi keur mancen gawe katurug-turug inditna timah teh bebeja. Aduh kumaha atuh sih? Sawios eta mah kumaha abdi. Ngan wayahna abdi moal tiasa lami bade wangsul ayeuna oge. Bilih pun biang bendu. Cek Nyi Usi bari terus nangtung rada hariwang bisi indungna terus ngambek. Nya mangga atuh. Nuhun parantos kersa nemonan ka akangnya. Mugi-mugi tiasa patepang deui Kang. Sumuhun. Iraha atuh. Ilyas neuteup kawas anu mangpang meungpeung. Saena mah dina hiji waktos Kang Ilyas kedah nepangan ke bumi. Supados kenal sareng sepuh abdi. Oge sareng Teh Utari. Mangga. Insyaallah dina hiji waktos bade nepangan. Kadenya Kang, ulah jalir janji. Ilyas seuri tapi hatena hanjelu betah keneh paduduaan. Tapi Nyi Usi kudu buru-buru balik bisi indungna neangan. Bisi matak guyur sarerea. Atuh geus kitu mah terus balik dijajabkeun ku Ilyas jeung si Kojot. Tepi ka pepanggungan, susulumputan weh milihan anu poek supaya ulah kanyahoan kuno wawuh. Tapi dasar keur naas. Barang gok kadeukeut pepanggungan, sangkilang pajajal loba jelema bet gok pisan jeung Mang Ocim anu memang diutus pikeun neangan Neng Usi. Tah Goning, tas di mana Nyai teh meni kerelas-kerelas gitu? Itu tuang ibu milarian. Cek Mang Ocim bari mencolong ka Nyi Usi nu harita ditutuyun ku Ilyas. Tukangeunana ngiclik si Kojot, katenjeun pisan ku Mang Ocim, atuh Mang Ocim muraleng ka si Kojot asa apal kana beungeut jeung dedeganana. Saha eta? Cek Mang Ocim deui bari nunjuk ka si Kojot. Mang Ocim, dititah naon ku ibu? Nyi Usi rada keheuleun asa kaganggu kasukaanana jeung teu mikeun lamun si Kojot ditunjuk-tunjuk kawas anu cecep. Teu dipawarang naon-naon Nyai. Kan dipiwarang milarian sabab Nyai ngaleres. Nyai ngaleungit. Teu karana aya idin. Itu pada melan ngantosan tuh. Kitu-kitu wae. Kitu-kitu wae kawas eueuh jelema wae. Nyi Usi malik ka Ilyas terus ngareret ka si Kojot. Geus kitu mah terus lempang rusuh muru ka imah blus ka jero teu katenjo deui. Puguh we Ilyas teh muni molohok bangun handeueul. Asa aya anu leungit sedengkeun Mang Ocim ngajanteng keneh di dinya. Saha maneh? Kumaha wani mau ulin ka Nyi Usi? Mang Ocim molotot ka Ilyas. Ku Ilyas teu dijawab. Nu nembalan si Kojot. Mang, ulah bendua tuh Mang lah. Nanya mananya we da moal burung dijawab. Naon sia? Milo ngomong ka aing, kajedog deuleu. Lain nanya ka sia dewek mah. Terus masa ulah ilu da kuring mata ulah ilu lamun lain sailuna anak Mang. Ngomong sote boga biwir we. Jeung bongana aya pi omongan anu teu bisa diengkekeun. Nah usilan teuing. Hores Cek si Kojot aya kasiut. Ngalawan sia ha? Teu ngalawan kuring mah. Nembalan. Na teu wawuh ka dewek. Yo, dewek pangawalna bah Tarwi deuleu. Pangasuh Neng Usi jeung Neng Utari anu meunang kepercayaan pinuh ti Ibu Ramana.
si laing temenang wani deket. Lamun taya idin ti dewek, ngarti. Tengarti. Jeung tayang ngarti we deui. Sia, ngajak ngesang sia. Rasakeun ya sia. Mang Ocim ambok serepet ngalugas bedog. Horeng mamawa bedog lalajona teh. Gurilap seseketna katojo ku cahaya patromak. Nya puguh si Kojot teh meuni reuwaseun, teu nyaho bakal kitu jadina. Gajleng si Kojot mundur, pok ngomong ka Ilyas. Jang, ulah dilayanan jang. Hayu ini tah, tinggalkeun nu burung mah jang. Jalma burung sugan. Nya bener Kang, hayu. Dua nana malik terus seselendap kana loba jelema. Atuh sakedeung ge ngiles teu kapanggih. Mang Ocim ambok terus ngudag bari ngabar-ngabar bedog. Buriak nulalajo nyingrai, awewe pating jerewet, aki-aki kukulutus, padudan, keur diudud, murag, kadupak, totopongna ti kait kana regang dahan nangka. Nurus tunjung, padudan aing kamana? Menikot kota tangko teteng dongko. Jeduk kadupak bujurna, tolonjong buru nyuuh, terus ngagerung. Mang Ocim karunyangeun kapaksa diselang heula dipake nulungan si Aki atuh Ilyas jeung si Kojot geus teu kaberik leungiteun tapak jalma rawong naranyakeun cenah aya naon. Eueuh naon. Ngan ukur aya jalma kasebelan euy. Ngahinis ka kami. Ka mana mangkuluk nanya? Ceuk Mang Ocim cudag cideug beheungna euleugeg. Kumaha dedeganana? Ceuk hiji lalaki. Nu saurang pendek busekel hidung, bedegul. Nu saurang deui jangkung leutik euy, kasep. Ka mana lumpat nanya? Oh, itu tuh. Cek anu nanya tadi bari nunjuk ka panggung. Mang Ocim ngaliuk. Tarangna kerung pok nanya deui. Mana sia teh? Muni alak ilik kitu na teh. Tuh. Saurang keur ngigel tuh. Nu saurang nangtung, bedul. Sia. Atuh eta mah Semar jeung Arjuna monyong. Hanas didengekeun ku aing halik sia. Nyingkah aing rek budak si gejul tah. Mang Ocim seseleket ka jalma loba. Da keukeuh hayang nangkep si Kojot, punten. Da keukeuh hayang nangkep si Kojot jeung Ilyas, tapi nu diudagna mah teuing ka mana. Tadi ge geus jauh ninggalkeun anu ngudag. Mitra kaum dangu atuh akhirna mah Mang Ocim teh balik deui ka imah. Rek laporan ka Ibu Tia ngeunaan anu bieu kanyahoan. Barang gok ge terus digambreng kawas kabudak leutik we. Untung kanyahoan ku Bah Tarwi atuh gancang dihuit. Manggas ibuna, kumaha ieu teh? Ai, kut ka teu boga ka era teuing atuh. Pan loba batur ieu teh. Nabet ka bina-bina teuing. Cik atuh sing mikir ari taun teh. Adat-adatan teh dianggerkeun wae. Ieu teh keur naon atuh ieu teh keur naon? Muni asa ka bina-bina teuing. Era ku batur. Awas ya. Ulah sekali-kali deui sia Usi. Tuh, pagawean anggeuskeun. Mangga Ibu. Usi teu baha terus ngajauhan indungna bareng gawe sakedeung geus kitu gek diuk gigireun lanceukna. Anu keur dipintonkeun kanu lalajo, bari sakalian lalajo wayang. Tas di mana Usi? Menikah karek ka tempo ku teteh. Nyutari lanceukna nu geus rendengan nanya bari ngareret. Mang we teh hayang gaul jeung babaturan. Ngan ku Ibu diseuselan. Meuni ulah ngalengkah acan. Kitu ceuk Nyi Usi asa-asa aya geusan nyaluuh namplokeun eusining ati nu memang Nyi Utari teh nyaheun pisan kanu jadi adi. Akur jeung dulur tara pakia-kia da nya kitu ka indungna mah sieuneun. Cicing atuh di dieu. Da lalajo mah nenggang ti dieu oge. Malah maleuwih teu nenggang. Sidik jeung dalang-dalangna tuh. Lain hayang sidik ka dalang abdi mah teteh. Abdi mah hayang ulin jeung babaturan. Kabita alabring-abringan bating karalet jeung babaturan. Cek Nyi Usi keukeuh hayang ulin bebas. Nya, tapi Ibu pasti bendu menik cicing di dieu. Mata ka dieu oge sieun ku Ibu. Jep duanana jempe terus melong ka panggung. Harita teh Arjuna keur meredih ka Semar, menta si Cepot rek ditunggal jangga, rek dipake tumbal nagara Astina. Semar ngageuri mata kuatir, mata karunya dipenta anak kudunungan. Kitu bingung Samar pola Samarampa.
Nulalajo teh tobah ti tadi nagen tayang inca. Kawas namah kataji kula lakon wayang. Nu memangna dalangna dalang HD. Sindena alus nayagana kompak. Tukang alokna meni beger. Atuh teu aya we pitunduheun teh. Boro-boro hayang balik. Da hayang nyaho lalakon tepi kana jucungna. Harita di jero imah angger cara sore. Ngariung loba jelema ngan ayeuna mah geus mimiti loba anu pating goledag ngagoler. Sare di mana wae bisana. Aya nu nyuuh kana dingkul, aya nu nyarande kana karung bari ngagayam ranginang. Wara. Aya oge anu ngarengkol di pojok. Sukuna teu bisa ngajepat daheurin ku parabot. Maklum dina boga hajat. Maklum dina boga hajat loba betrak-betruk sedengkeun barudak anu lalajo mah beda deui mitra. Ting sulusup ka kolong papanggungan, tuluy nyieun ayunan ku sarung, sare tibra gulayun. Teu gandengeun ku gamelan, teu gandengeun ku sora anu surak. Dina kaayaan kitu, jigrah-jigrah Mang Oci muru ka imah, bus ka jero gok jeung Mbah Tarwi, nu tas ti tukang hayang kiih. Pok Mbah Tarwi teh nanya. Aya naon Cim, bangun rusuh. Oh, bade ka juragan istri, aya periogi. Cek Mang Ocim geus teu sabar, hayang geura tepung jeung bitia, rek ngabejakeun ngeunaan Neng Usi nu saenyana mah inditna teh dibawa ku jajaka duaan. Keriweun indung budak Mang Ocim. Loba se mah, pok we caritakeun ka Abah aya naon. Oh, taun bah. Eta tadi teh, abdi teh di piwarang milari Nyi Usi. Ari pek teh ka pendak horeng si mana horeng, kaluarna ti bumi teh aya nu nyandak bah. Sekusaha euy. Cek Mbah Tarwi panonna mencerong. Eta jajaka duaan bah. Nu hiji jangkung alit mujuhna, nu hiji deui pendek busakal bregul, meni bawel deui. Manggeus sakitu we heulanan. Ke keresal sewe. Loba batur ayeuna mah. Jeung deui awas ulah dicaritakeun ka indung budak ayeuna-ayeuna. Nyaeta bisi matak jadi riweuh, meureun hafal kana watakna. Isukan we mun salse. Junggeur lalajo anggur mah kitu. Bari ngajaga keamanan, awas ulah nyahoanan, bisi dipecat ku dewek ke, ulah omong-omongna. Ceuk Mbah Tarwi, sakilat ge kumanehna geus kajudi, lamun eta hal dibejakeun ka Butia, pasti bakal gandeng, Nyi Usi bakal digambreng, nu matak buru-buru ditutup, Mang Ocim teu meunang ngomong. Oh, abdi mangiringan we atuh, Abah, moal kumawantun baha. Oh, jig itu. Mang Ocim ngaleos indit. Atuhun dikitukeun teh. Dasanya namah manehna ge hoream nguruskeun cek-cek bocek teh. Jurut turun kaburuan, tuluy lalajo deui, diuk dina kursi bari balanyun udut. Ayeuna urang caturkeun Ilyas jeung si Kojot. Harita teh geus merenah di hiji tempat dariuk dina tangkal kalapa. Nu ngagoler meunang nuar. Batur ge loba nu diuk di dinya. Ngajalajar bari lalajo wayang da sidik pisan di dinya mah. Kawantu tempatna luhur. Ka mana Mang Ocim teh nya euy? Duh, sugan teh. Sugan teh mau bedog jang. Eta lalajo meni mau bedog. Ceuk si Kojot bari luak liuk. Sieun kapanggih ku Mang Ocim. Mau kapanggih sugan Kang. Da teu kanyawan ngaralesna. Lain kitu. Lain ku kitu na jang, soalna jeung mau bedog jang euy. Matak pikahari wangeun atuh. Ngan kuring jadi cangcaya ieu teh Kang. Nah bakal hasil kirana metik malati teh. Sabab pagarna digamahan ku Akang. Palang siang deui teuing Kang. Lah, nah make cangcaya jang. Pan tadi teh geus baeut pas ini yen kuring teh kudu nganjang ka imahna. Atuh ari ayeuna digamahan mah moal bisa. Dina bisa nage moal ditarima ku kolotna. Tangtu ka kuring teh nyangka goreng, Kang. Oh kitu. Lah. Babari nu kitu mah keun Akang tanggung jawab. Pokona mah mun ujang aya niat rek nganjang, kudu ngemejaan ka Akang. Ke ku Akang diteras jalana.
pokokna mah terang beres we ujang mah. Kajeun atuh ari kitu mah. Tapi awas lamun teu bisa nukakeun lawang Kang, akang kudu tanggung jawab. Nya tanggung. Ilyas jeung si Kojot guntreng duaan geus teu malire kana lalajoaneun, geus teu merhatikeun omongan dalang. Padahal batur mah manipogot harita teh resepun pisan ka wayang teh. Mitra kaum dangu kaayaan beki puting, hawa mimiti karasa tiis, langit lenglang taya aling-aling, bulan sapasi geus bijil nyangan anu keur lalajo, sinden taya kacape. Dalangna terus mendarat carita ngigelkeun wayang ganti-ganti. Lincak ka janari leutik, wayang beki rame, nu lalajo surak eak-eakan, nu boga hajat sugema. Panganten mah geus pindah ka kamar, sok sanajan semu era dararasaan teh sakabeh panon melong ka manehna. Lempang ge asa teu napak, bus ka kamar, serelek hordeng ditutupkeun, Nyi Utari jeung salakina silih pelong, nyeh imut, terus namah teuing kumaha. Nu puguh mah nu lalajo mindeng surak, nyurakan si cepot anu keur debat jeung Prabu Batara Kresna. Harita Ilyas jeung si Kojot baralik lempang sarsek. Malah dijajabkeun ku hilirna angin janari, dipirig ku sora jangkrik anu reang di sarada, sora gamelan wayang beki jauh beki alon kadegena, ukur hawar-hawar bungkul. Bedug subuh Ilyas jeung si Kojot tarpi ka imah. Teu sarare da kagok terus sarolat subuh heula. Geus kitu muru ka dapur ngadon si Duru, Dabah Wiranta geus nyaring. Geus mirun seuneu saheng meuninyang sereng sora seeng. Hawu ruhai mata kaneut keur si Duru. Menang naon lalajo teh euy. Lalajo teh menang naon euy. Cek Bah Wiranta bari ngareret ka Ilyas. Nu nagog hareupeun hawu bari ngadeangkeun leungeun. Teu meulina naon Bah, duitna ge beak Bah. Rame wayangna euy, rame. Puguh we rame mah. Nu lalajo ge tamplok ti unggal lembur meuni heureun usik. Saha nu boga hajatna teh euy? Bah Wiranta terus tatanya awas anu penasaran. Bah Tarwi cenah Bah. Beja kitu ge da can jelas kadengena. Ngan ari jeung anakna mah wawuh Bah. Eta geuningan Utari-Utari teh. Ceuk Ilyas hatena rada nyeredet nyebut ngaran Utari teh. Keukeuh aya we tapakna. Bubuhan asih munggaran teh ragrag ka manehna hese dipopohokeunana. Bah Tarwi, nah ada abah ge wawuh jeung si Tarwi mah. Tarwi bandar daun kawung teh kitu. Dasana eueuh deui Tarwi di Cikancung mah. Laras Bah, bandar daun kawung Bah. Beunghar teh, mata hajat ge, da loba duitna Bah Tarwi mah kitu tah. Cek si Kojot milu nyarita. Heuh bener. Wawuh atuh abah ge kasih eta mah. Bah Wiranta ngasurkeun seuneu tuluy melong kana ruha. Ari Ilyas asa di jalanan, pok nanya ka bapana. Bah turunan mana Bah Tarwi teh Bah? Urang Cikantung pituin atawa Euleuh waktos nakabujeng Seep Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.